Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jantan dinten ayeuna teh dina video ayeuna teh abi teh bade ada video tapi teh konsepna ieu teh. Jadi kudu nyenaon itu dia. Dia nyenaon dia. Ya ingin konten tapi konsepna Kan ada yang request. oh heueuh guys jadi aya nu request non. Eh 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 Nah, maksudnya teh ngedit cenah. oh kumaha eta mah ngeditna cenanya ujungna cenah. Non cekrek. Cekrek nu WK cenah eta. Aya mah kontenna teh ulah nya. Sok. Konten tutorial heula namanya. Gaskeun. Oke guys, kita udah masuk ke CapCut-nya guys. Oke, kita Capcut, goblok. CapCut dah ini CapCut baiklah. Tah, urut tadi euy. Eta asup proyek. Kan emang ke proyek baru euy, ieu mah tutorial urang geus biar geus ditambahkeun ka dieu. Asup kira memuat euy. Dia guys. Lagi santai kawan. Santai kawan. Atong di zoom di teh. Oke guys, langsung lah. Nah, orang yang suka ujung guys. Bila tong di setel kewe meh penasaran. Pidung kejadian aku mah. Ya udah jadi potong-potong kurang teh. Sok urang mah mere tutorial nu tadi request na ujungna yang cekrek gitu seneng guys. Tah, itu ya sound guys. Yang tadi di soundan tuh, sound kamera cekrek seneng tadi. Tah kemana teh pas di ujung pas di akhir teh kira guys pencet sih teh kira guys. Tah sesuaikan kemana pas ujung anu pas aplikasi riana belah mana. Tah geus sieun kieu tah scroll ya teh ke kanan nu dihandap teh scroll tuluy ke kanan belah kanan kira oya gitu guys neangan anu ngaranna beku. Tah iya beku guys, ini guys ini beku. Tah mana teh pencet tah kita hasilnya teh bakal ka dieu Kadinya guys videona teh. oh tah kita hasilnya teh beku teh kieu tah iya banget tah. Tah kita geus dibekukeun teh kita hasilnya teh kieu tuh cicing. Tah beres sound cekrek tuh sound cekrek. Tah ieu we bere sound seserian kumaha maneh ek nu seri kumaha yang setelnya coba anda.